Ya TPA sebenarnya TPA 17 jeung 25 nya. Oh iya guys, tinggal itu. Nah, yuk sampahna. Oh. Nah, iya guys tuh. Iya disortirnya mampir disortir teh. Dipilah tinggal guys tuh. Menang milah nah. Tak iya pegawainya tinggal guys kudunya ayo tinggal kesehatanana. Sabaraha tahun mampir di dieu teh? 3 tahun. Saha wae? Den. Terus Mang Ica. Oh, Mang Maman, Mang Ica terus? Mbah Maman. Mbah Maman RW 17-nya. Oh, berarti opatan. Tuh guys, tinggal di TPA RW 25 jeung 17 di dia ya. Dipilah heula, diem. Dipilah heula. Tuh, itu menang milahna kieu. Nah, iya guys, tinggal menang milahna teh. Tuh. Ieu mah pilaheun gitu. Oh, pilih buang sampah ulah sembarangannya. Aya wadahna gitu nya di dieu teh. Heeh, wadahna. Oh, da geus ompong, gigina geueuhan. Oh, gigian ya. Oh, ieu mah 17 yeuh. Aya 17. Ieu menang milah RW 17 tuh guys. Entak micin ulah di mana wae nya. Ieu viral soalna ieu kana di YouTube Bang Pi. Ada lain naon urang teh kan hayang kenal lain yang umur batur kan nomor sekarang. Sok luapkeun heula we, ngomong we ka dieu ngomong. Geuseukeun bae kitu we. Jadi kumaha tina gaji kumaha tah dina gaji na kesehatan. Biasa-biasa we urang teh keun wae lah. Nu pentingna mah aya gawe lah gitu saeutik-eutikeun daripada nganggur kan. Tapi kan dina kesehatan kumaha dina kesehatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah we gitu. Anu pentingna kan lamun nomor urang teh diurus ku urang rek usaha. Bener. Tah guys. Ya, cukup sekian lah. Ayo berarti ieu nya sampahna. Moal ompong gigina. Ari pengurus kumaha pengurus ieu? Pengurus ya ngabantu sawa. Ngabantu. Ngabantu. Ya. Tah ieu guys tingali. Mata kudu karunya tingali kanu Ieu teh pilaheun unggul. Kanu milah teh tingali lain barang bersihnya. Resikona tinggi. Tingali kotor ieu teh kudu karunya kana kesehatan anu milah anu naikkeun kana mobil. Da itu ditaikeun kana mobil mampinya. Ya, ieu diakut kana mobil. Anu laguna gitu. Jadi ulah ieu teh nya aya keur jualeun keur made-made udud. Tuh guys. Mantak ulah dicuriga ka mana karap tukang nukotan runtah teh lain gaji gede guys, risikona tinggi, kesehatan, terus nyapu kuning ari rujit mah kitunya. Gaji mah minim guys. Oh, bilih Kang Dedi lihat video saya, video Bapak Empi di TPA RW 25 jeung 17-nya. Kalau bisa ditinjau ke RW 25 sama 17, posisi TPA ada di RW 25 guys. Pak Dedi gubernur kadieu ge ngurunyung kudu papanggih aja tak ieu nu pada mana ieu nu milah nu sagalana teh. Karena nuju istirahat heula. Nuju istirahat heula cenah milahna tuh. Tingali guys tuh. Aduh. Opatan berarti nya. Moal opatan. Ieu dibagi dua nya di ieu 17. Berarti nu panglobana teh 25 nya. 25 tingali 25 mah aduh tingali 4 RT Bang 25. 4 RT nya. Tingali TPA na urang cek heula di dieu. Urang keluar heula ting ari heula. Tah ieu lawangna. Ieu lawangna guys, ieu rodana nya. Tuh rodana ge tingali. Tah ieu rodana. Itu masih kena eusi. Tah ieu masih kene eusi can diturunkeun nya. Tuh. Oh ieu. Ieu na gedungna kayak dideketkeun. Tah ieu pembakaran lokasina aya di RW 25 pinggir Citarum deket gorong-gorong. Ya tulisanna nanya urang cek heula. Deketkeun heula. Tah ieu. Tuh. Tah ieu posisina TPA
Kampung Bojong Tanjung RW 25 volume 1 unit 10 M kali 7 taya di dia. Ieu teh kamar mandi betinya. Kamar mandi. Sakitu meureun guys. Nu ku abi tiasa diluncurkeun videona. Gua pilih teman-teman bade komen di mana cenah Kang eta posisi TPA teh. Sok komen di dinya. Ieu posisi aya di RW 25 RT 01 nya. Di payun di belakangna rumah susun. Ranud Sulaiman nya. Itu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.